Ngaran kuring Ramang ngan sakitu-kituna upanyangna. Kuring teu nyaho pangna kuring berjalanan ramal. Saat kuring oge moal protes pada ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sebab itu kuring ngaran alus eueuh mangpaatna, percuma eueuh mangpaatna lamun kalakuanna mahiwal jeung jauh tina bebenaran. Padahal kuring ge moal protes peda batur sok nyarebut gelo ka kuring, padahal cek kuring aya nu leuwih gelo tibatan kuring. Nu gelo mah teu anu sok malingan harta nagara, anu gelo mah anu sok ngagasab jeung ngarebut hak rakyatna. Teu gampang deuleu jadi pamimpin mah, gede deuleu tanggung jawabna. Teu sagaya wayah jadi pamimpin mah ieu sing sadar hari hirup geus pada boga hancengan moal nya jadi kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang jadi anu dipingpinna. Jadi rakyat ge lamun bener bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh teu lain gawe anu enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin, mending kieu hirup bebas, eueuh anu ngatur, eueuh anu nyarek, mending siga kuring bebas teu kaoger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup teu minah leupas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring.